Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak sadayana? Alhamdulillah. Wilujeng enjing kasadayananya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maha agung, anu maha luhur, anu maparina nikmat sareng nikmat nu panjang yuswa, nikmat sehat janten urang tiasa kempel ngariung dina acara kagiatan wilujeng meeling poe basa Indung. Basa Indung ngarojatkeun ajen atikan keur balarea di kaping 20 Februari tahun 2025. Salawat sareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngancikeun cahaya keimanan ka urang sadaya. Mugia urang sadaya asup kana golongan jalma-jalma anu kenging syafaatna di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri Leuwinanggung anu ku ibu pupuh sakola dipika hormat, barudak sadayana murang kalih SD Negeri Leuwinanggung anu ku ibu pupuh sakola dipika cinta. Dinten ayeuna kaping 21 Februari sakumaha anu ditetepkeun ku UNESCO janten poe basa Indung sadunya. Tujuanana nyaeta pikeun ngajaga sareng ngamumule basa Indung sadunya. Dina tatar Sunda urang boga kawajiban pikeun ngajaga sareng ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe boh di lingkungan sakola, kulawarga atau napi masyarakat. Ngamumule basa Sunda mangrupakeun tanggal walor urang sadayana sanes sepuh wungkul, sanes guru wungkul atanapi sanes budalayawan wungkul, nanging janten tanggal walar urang sadayana utamina generasi ngora nyaeta urang sadayana barudak sarerea anu ayeuna aya di payuneun urang sadayana nyaeta barudak anu aya di payuneun pupuh ibu sakola. Janten basa Sunda teh atos bagian tina pendidikan di sakola. Ngagunakeun basa urang nyaeta basa Sunda, ngagunakeun basa sorangan urang tiasa ngaluyukeun ilmu kalayan budaya sorangan, ngahargaan kana budaya, sejarah, lemah cai anu jadi bagian urang salaku warga negara. Generasi ngora tiasa ngartos tur ngagunakeun basa Sunda dina ngomunikasikeun basa sapopoe sehingga lebih gampang ngartos kana basa urang nyaeta basa Sunda sareng ngagunakeun basa Sunda minangka bagian tina proses diajar. Hayu barudak sadayana budak ngora urang sami-sami ngamumule basa Sunda. Hayu urang ngajaga basa Sunda supados henteu leungit digerus ku zaman. Urang tiasa ngamipitian kunyarios jeung nyerat nganggo basa Sunda dina kahirupan urang sapopoe. Bahwa di lingkungan imah, di lingkungan pergaulan, sakola, atanapi di media sosial sanesna, mugia Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala maparing kahadean sareng kakuatan ka urang sadaya sangkan urang teh sadar kedah tiasa ngajaga warisan budaya Sunda anu aya di tatar Sunda. Hapunten pisan bilih aya cariosan anu lepat hatur nuhun kana waktos sareng perhatosanana kasadayana. Dinten ieu kaping 21 sasi Februari tahun 2025 wilujeng mieling poe basa Indung. Basa Indung ngarojatkeun ajen atikan keul bararea di kawitan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsa